Nah ieu angin pohara jasa ya Allah ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah aya keneh jang pendegar dunia selain daripada angin? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Lamun hayang nyaho pendegar dunia supaya dunia ulah goyang, di antara diceritakeun tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba anu daek ngazakat, jelema anu elmuna loba anu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba anu daek sedekah, etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nusugih, tapi nusugih nadaek ngazakat, nusugih nadaek sedekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidz, bil khusus para zuriyah Kangjeng Rasul. Alhamdulillah di tengah-tengah urang aya dua Habib nu biasana urang dikelilingi ku para habaib, terutama Habib Cocoan. Tapi alhamdulillah kedua Habib ieu ge nu hiji pesek nu hiji mancung, terobati urang kedua Habib. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab para habaib beda jeung urang, kadar dirina nya nama langsung ti Gusti Allah. Pan ieu mah ti Ahok. Nah iyalah ku kehadiran para habaib wabil khusus Habib nu aya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngucuran rahmat ka urang sadayana, sehingga tina rahmat etalah ngajadikeun katentreman batin. Kisah nu tadi dicaritakeun sebenarnya mah sangat mendalam. Kisah Hasan tadi tah luar biasa sebenarnya mah eta. Ngan kulantaran lapar. Jadi kadengena beda. Haji Agus geus lain alamnya mah. Bangun kula didelekeun we Haji Mami, ieu teh beres urusannya. Jadi cerita sakitu hebatna ditarima kuno lapar beda bib. Jadi lain deui teu gairah bangunna. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu adalah malam haul ayahanda tercinta nu ka-17. Sakedeung perasaan asa kara kamari, tapi lamun inget ka incu ge 10. Atuh lain sakedeung incu 10 mah.
berarti ambalaya. Kuari urang kakara almarhum ayahanda, almarhumah ibunda, isuk pageto mah almarhum Haji Pendi. Al-Fatihah. Tuh, maksudnya udah perembai hudangnya nanti. Nah, ingin di almarhum kan. Nah iyalah salah satu warisan anu tadi diceritakan ku Habib. Alhamdulillah. Nu tadi nate mengenal Allah, alhamdulillah jadi mengenal. Kakarak endek lain mengenal. Karak endek. Ai kakarak endek masal katiup angin robah. Karak endek bener aya kreditan robah. Karak endek bener nyokot duit bang robah. Ujung-ujung makan neraka kabeh, Beb. Ya makan neraka kabeh. Komo sieun mata. Rada calonnya namanya. Tapi lamun hayang nyaho paneger dunia sakumaha nu dijelaskeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Gusti Allah nyiptakeun bumi. Ieu bumi goyang. Lain di Karawang bae goyang. Ternyata bumi ge goyang. Haji Dalim seri bae. Sebab biasa di Karawangnya nah. Goyang bumi edeg henteu istiqomah. Allah ngerti, Allah paham sebab Allah nu nyiptakeunana bumi goyang teh lantaran eueuh pakuan, maka Allah nyiptakeun paku bumi jang negeran bumi gunung. Diciptakeun ku Gusti Allah gunung. Gunung di negara orang mah teu sakumaha. Ketika orang ke Yordan ningali gunung, Masya Allah. Di Mesir, Yordan, Yerusalem, gunung bae kabeh tah. Tadina Haji Pendi dek diwakafkeun di ditu. Ridho aing mah tah hiji tah. Balik oge tapi ka dieu. Urang ningali di Mekah gunung luar biasa, Madinah luar biasa. Bahkan Kangjeng geus caritakeun cinta Uhud ge cinta Kangjeng dan selanjutnya. Nah, ieu gunung teh peneger. Eueuh hiji nagara eueuh gunungan, Banten, Gunung Karang, Masya Allah, Gunung Santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, komo di NTB mah leuwih luhur deui gunungna. Paling luhur India. Gunung. Sahabat ngadarengekeun Kangjeng ketika nyaritakeun gunung. Cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan gunung jang pendeger bumi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Besi. Sebab besi mah kajen kukumaha ge nyelehkeun gunung. Gunung sakumaha gedena paculan. Ulah didoser di paculan beak. Ieu besi hebatnya saja besi. Jadi besi leuwih dahsyat tibatan gunung. Sahabat nanya deui, ya Rasulullah, aya leuwih nu dahsyat tibatan besi? Aya cik Kangjeng. Naon ya Rasulullah? Nu leuwih dahsyat tibatan besi seuneu. Sakumaha hebatna besi ku seuneu beak kabeh. Masya Allah cak sahabat, ya Rasulullah, apakah aya nu leuwih dahsyat tibatan seuneu? Aya. Naon ya Rasulullah? Cai. Kajeun teuing adag-adagan seuneu imbul cai. Parem. Ya Rasulullah, aya nu leuwih dahsyat tibatan cai? Aya cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah? Angin. Angin mah ulah-ulah angin na gelebuk di dieu, angin nu kaluar ti dieu bahaya. Angin bahaya gede eta mah. Di mobil ge lamun geus aya angin eta mampir heula. Eureun. Wah, itu beres si angin ieu. Eta angin. Komo si eta mah angin. Heuh, tah mah geus teu dicaritakeun tah mah. Racun. Angin. Jalema teh anginan teh geus bau kumaha anginan. Nah, ieu angin pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Sahabat tetap masih ngotot nanyakeun, ya Rasulullah, aya keneh jang peneger dunia selain daripada angin? Aya, cek Kangjeng Rasul. Naon ya Rasulullah?
lamun hayang nyaho panegar dunia supaya dunia ulah goyang. Di antara diceritakan tadi leuwih hebat tibatan angin ialah jelema anu hartana loba anu daek ngazakat, jelema anu elmuna loba anu daek mere elmuna lillahi taala, jelema anu hartana loba anu daek sedekah. Etalah leuwih dahsyat dibandingkeun jeung nu tarate nu tadi. Masya Allah, ternyata horenganan penguat dunia, penguat bumi. Hiji nu sugih tapi nu sugih na daek ngazakat, nu sugih na daek sedekah. Ai si eta mah pan kadengena doang sugih, kadengena doang. Apa ngadengenya na ngazakat hati malah mana yang ngazakat. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Tah eta ya, di antara jelema nu boga ilmu barahan ku ilmuna dunia jadi teger. Tetapi nu paling dahsyat jelema anu ma'rifatullah wa rasul, mengenal Allah jeung rasulna, ialah sigana kadeleuna cicing, sigana kadeleuna teu sabaraha, sigana kajeleuna hina katingalina lah jelema tombal tepir kacirina kuru kacirina tearudi. Tetapi justru Allah ningali jutaan manusia nu ti peuting kerek tapi leuleuh jelema eta sangat pemandang. Nu tadina deuk disiksa tapi teu jadi. Mantak besi aya aki-aki hudang ti peuting talian sih ada. Talian. Komo si eta mah geus teu kudu aki-aki talian bae. Geus gantung bae habak. Ternyata koreganan jelema nyiptakeun masjid teh ya, jelema ngabangun masjid, jelema nyiptakeun majelis talim, ngabangun majelis talim, nyiptakeun mushola, majelis talim dan lain sebagainya. Eta teh ajang panegar dunia mengenal Allah. Lamun nu sugih jamal bisa. Etalah nu kaistimewaan panegar dibandingkeun jeung gunung, dibandingkeun jeung seuneu, bandingkeun jeung besi jeung seuneu jeung cai, dibandingkan jeung angin leuwih hebat keneh jelema nu usaha tapi usahana lillahi taala jang li'ilai kalimatillah. Tuh masjid, tuh majlis, tuh musola, tuh fakir miskin teger dunia kajen kukumaha tuh kula talian maning kuari talian sana mau orang teh. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Nantak tadi kula ngadenge ayat, ya Allah ya Rabb, hebat atuh tadi ayat anu dibacakeun patusiru sahaba fasuqnahu ila baladim mayit. Bisa dimaknaan ku sababaraha dimensi sebenarnya. Eta ayat teh loba anu maca ayat eta aju ngageter hatena. Qori mah mun maca ayat eta aju hayang gede bayaranna. Beda. Tama cek Habib ieu tadi kumaha nafsiranana cenah. Tapi lamun teu lillah, lamun lillah ya henteu. Nah, ki Jamal aya we dia. Ah ieu bangsana. Ya Allah ya Rabb. Aya jelema kahitung jelema rudin. Kadang make jubah tapi jubahna lain bagus siga kieu. Kadang make sarung lain sarung hidayah cara Haji Pendi. Oh, alamatil kibir. Tapi henteu sebab lain nang meuli nang mere. Nah, salah pakaian zahir ieu salah keur carita hungkul. Jelema keur lempang, ya Karim ngadenge suara. Kan lamun geus ngadenge suara gaib lain jelema biasa. Contoh Haji Pendi bae mun lempang ti peuting sok ngadenge suara nu seuri eta kan lain jelema biasa. Berarti kan sabangsa jeung kuntilanak kan. Aya babangsana aya. Teh jadi keur lempang ngadenge suara tetapi pendengaran lain diceli. Pendengaranana tapi diceli batin. Seakan-akan suara teh mun dijabarkeun mah kieu
ya rih hai angin bawa mega datangkeun ka ladang sipulan hujankeun di dinya nyana kaget aya suara seperti eta ningali ka luhur bener angin mawa mega mendung terus dihujankeun Masya Allah cek panehanna suara menjadi kenyataan hayang nyaho eta ladang saha kumaha eta jelema perbuatanana lantaran kok kadenge ku suara hati akhirnya nanya ieu saha aya nu ngabejaan masyarakat pulan di mana imana di anu nyana langsung datang assalamualaikum kumsalam aya naon aya ente ieu pagawean naon tani ulama aya tani ente emang kumaha biasa ulama henteu sugan ieu mah aya nu luar biasana dibanding jeung tani-tani nu sejen tani mah biasa we biasa sarua jeung batur wayah macul-macul wayah ngagaru-ngagaru wayah nandur-nandur wayah ngoyos-ngoyos biasa we biasa ante coba praktekna kumaha nah lamun carita praktekna kula mah hasilna dibagi 3 setiap panen seperti lu jang kula jeung pamajikan kabeh pake dahar pake bekal ibadah seperti lu deui ieu disodakohkeun jang fakir miskin endek nisob dek henteu kula mah zakat ya seperti lu deui engke jang modal deui kitulah kula mah tani Masya Allah seperti eta tah ngalaksanakeun tani ai kitu maneh kunaon nanyakeun kula tani kula kumaha kunaon dibejakeun ku nyana mendengar suara seperti tadi ya Allah ya Rabbi cek manehanana suara kos kitu mah lain kakara kuari teguran-teguran eta selalu menyentuh hati sebab kula mah lain asa didelekeun geus asa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah iyalah jelema anu geus deukeut ka Gusti Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak bisa dibuktikan ku dirina panjang carita manehanana ieu mah carita pertanian hujan lain di manehanana bae sagedengeun eta di hujanan sawah si ieu nah kajadianana bareng kabeh tani pibuktieunan nu ieu mah bagus bae tanina barang nu ieu dongengnya na woi nu aing mah bea kurang nu ieu deh waduh cenah tutut malhulu jak nu ieu teh Masya Allah anu sakala liberteh naon karang-karang anu sakala liberteh atuh sia mah dasar hamaan nyaho tah sia mah tah hama anu ieu sagala simeut sagala tek-tek bage sagedeungeun eta bareng hujana tetapi nu ieu bea kurang nu ieu bea ku simeut nu ieu bea ku itu hama dan lain sebagainya nu ieu mah aman si ieu dagang maju si ieu dagang maju si ieu dagang maju si eta rugi maning weh griana ge wis ora ana sepotong lah iya wis didosar nah iyalah seperti etalah jelema nu deukeut ka Gusti Allah mengenal Allah selalu dilindungi ku Gusti Allah ketika henteu dilindungi ku Gusti Allah zahirna tapi batinna merasa terlindungi lantaran geus bener-bener ridho karena qada Allah Subhanahu wa taala mantap lamun urang nyaritakeun ayat wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastafun ketika jelema ngurangan timbangan ngurangan meteran ngurangan ukuran ieu disiksa bakalna tetapi aya nu ngurangan jadi hudang ruhani urang ketika urang bisa ngurangan nu aya di diri urang ruhani urang jadi hudang lantaran ieu urang hirup awak mah gan sakadar dibere dahar dibere nginum sare pae kubur selesai tetapi hirup urang nu asli mah ruhani wa nafakhtu fihi min ruhi cek Gusti Allah
Nah iya supaya roh urang timbul sinaran maka kudu aya nu dikurangan 4 perkara di diri urang. Mun bisa ngurangan 4 perkara ruh urang bisa sinaran keluar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. 4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji ngurangan dahar jeung nginum. Mulai guys. Mulai guys. Aduh cira kiai hampura. Hampura teh mata. Eta kan urusan anak ka awak teh mah. Lamun urang teu bisa ngurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Kula pernah dipicung di Aang Baden, ruhani na timbul lantaran daharna saeutik. Abuya Cadasari demantak ruhani na timbul daharna saeutik. Kaji Pendi nu mantak ruhna terkubur daharna. Lain tergantung awak mah eta pemberian ti Allah. Aya jelema awakna lintung tapi daharna leutik, aya jelema kuruk tapi dahar ya Allah. Ya Allah, tukang ragaji eleh. Beda. Ngurangan dahar jeung nginum ruh bakal keluar. Lumantak aya puasa. Puasa eta supaya ruhani urang keluar. Cenah kamari kami jah puasa sabulan roh urang teu keluar. Atuh teh mah pindah dahar doang. Pindah dahar malah leuwih gede bulan puasa tibalik jeung teu puasa. Nu biasa ngan 2 kali bulan puasa 4 kali dahar. Masya Allah jaroko ge beak 2 pak. Nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum ruhani urang bakal keluar. Nomor kedua lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah ngurangan sare. Ngurangan sare. Duh cenah kieu mending gesan bae ngaji. Teu kaharti bae kos kieu bae. Atuh urang mengurangan sare hese jasa. Boro-boro di imah keur ngaji ge hees. Atuh keur ngaji hees kumaha tah mah atuh. Besok tujak tunjuk sia. Ngurangan hese jasa. Aduh, bulan puasa lain ngurangan hes lain nambah kabeh rata-rata. Masya Allah, datang ka salat dohor jeung salat asar ngarendeng. 2 heseta hayang keluar ruhani seperti eta. Almarhum ayahanda Abah lamun keur jeung anak mah jeung anak daharna loba. Heran. Abah mah lamun jeung anak daharna gembul jasa. Tapi lamun teu jeung anak tilok dahar. Ibu bae ibu ka Jogja datang ka Gering disuntik dia abah sia mah teu ngajak-ngajak aing dahar cek nya 2 poe teu dahar. Bisa kuat abah mah eta. Tapi lamun jeung anak mah tuh kuat ditarutan ku anakna, warembul anakna. Komo haji entoh mah beuh. Haji entoh, haji us, haji emu atuh terbasuk kula atuh gembul. Kula ge nurutan abah daharna doang. Haji ku ari katurutan ku Haji Mamim. Garembul eta bisaan kolot eta Masya Allah. Embung ka ciri ku anak-anak acan lamun keur dahar bareng teh kasambal kasar. Tapi lamun eueuh sasaha cemi. Urang mah beda lamun keur loba jelema cemi. Habe hayang pajar tasawuf. Heeh, Haji Pendi tasawuf siapa dulu. Masya Allah. Giliran eueuh sasaha waduh ngawadang. Perbedaan ahli Allah jeung ahli dunia seperti eta. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah karim. Nah, nomor kahiji ngurangan dahar jeung nginum wayahna. Upayakeun lamun hayang ruh urang mengenal Allah. Nomor kedua ngurangan sare, terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin nu peutingna sare moal aya. Nu mantak diangkat jadi solihin, nu mantak diangkat jadi wali, peutingna tara sare. Alhamdulillah cenah kula gedean teu sare. Nonton bola. Haji Jamal tah mah. Jeung kudoli duaan. Masya Allah kiai nonton bola karolol. Nah, tapi tambah lain jangan naon nya nama bari zikir.
murid teu narima. Muridna tolol. Murid tolol. Dibejakeun guruna mari nonton bola bari zikir teu percaya. Kudu di-exit kita pemurid. 2. Ngurangan teh nomor katilu, ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar, jeung Haji Pendi jauhan. Rusak. Jaringan HP. Ia hanya membuat kedangkalan batin. Qaswatul qulub. Nanaonan eta? Sok lagi. Hanya sekedar memberikan teas hati. Sok jeung ahli Allah mangga deuk jeung sahabat luar negeri dalam negeri hek jeung ahli Allah mah sebab nya nama pemikiranna pemikiran ilahi. Pencerahan ilahi. Urang ngalengkah ka mana bae dikenalkeun ka Allah, diusaha kenalkeun ka Allah, di politik dikenalkeun ka Allah, di ekonomi dikenalkeun ka Allah. Jeung ahli Allah mah pasti ngeunah bae. Pasti ngeunah jeung tentrem luar biasa. Nomor katilu, kurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Nomor kaopat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong teh. Kuat saminggu bae ente tanu tadi tah saminggu jadi wali. Saminggu ulah 40 poe ulah. Kebal ting 40 poin. Saminggu baca bahiji dahar nu biasana sapiring mentrung saparapat piring. 2 nu biasa sare peuting genep jam cobangan 2 jam bae ulah sajam 2 jam. 3 nu biasa urang jaringan putuskeun gua. 4 nu biasa obrol ku hari stop saminggu bae. Ujian anak kadele beungeut lagi herang ieu makan dareumeuk ieu beuteung demek ieu mah lamun dikasolearkeun mah 12 ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah sekedar bayangan hirup nu urang bakal amprok jeung Gusti Allah, lain jasad nu bakal amprok tapi ruh. Kenalkeun ruh urang ka Gusti Allah, memeh urang dicabut nyawa, roh urang ngalayak. Mumpung aya keneh ahli-ahli Allah terutama di Indonesia. Di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung di luar negeri. Loba di Indonesia kuari alhamdulillahirabbil alamin. Menurut penelitian ahli-ahlina, kula gak sekedar nyaritakeun hungkul. Menurut penelitian ahli-ahlina di Indonesia kuari terbanyak ahli Allah dibanding jeung luar negeri. Maka di Indonesia terjadilah ketentraman, tenang. Nik pilkada bae kuari dik pilkada parbo. Eueuh nu ngomong hiji-hiji aja. Berarti kan tentrem jasa ya. Tentrem lah kumaha buktina bahaya tuh. Kan ieu tim sukses saya. Ieu tim sukses Zaki ya. Ya, tah ieu tim sukses Zaki, nyana ka dieu hatur salam ti Zaki, jangan lupa hari Rabu. Eta nyana teh. Tiis di kota tiis. Jadi henteu gejolak sebab lah loba ahli-ahli Allah lah menang sakitu eleh sakitu. Urang mah kieu-kieu bae. Mantak lamun aya kiai sagala hajung ngangsongkeun proposal ulah sok jelek ka ditu atuh biasa bae sih. Eta teu beres eta kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang sambung engke iraha waktu nu tadi dedengeanana ngadenge suara gaib masih panjang lalakona. Ternyata loba di Indonesia motif-motif jelema-jelema nu model koskara itu mun dibuktikeun nu kamari maot meuli bijaan di mana ribuan manusia anu kamari aya deui maot keneh tapi henteu rame nu masih hirup keneh nu suara hatina mendengar
Masya Allah di Indonesia loba. Cenah kiai tuduhkeun mana? Haji Pendi. Teu percaya kan jelema. Lain ja kira kajadong kumaha. Tama suara jurig. Insyaallah ke urang teruskeun dongeng eta lantaran ieu geus jam 11 seprapat maka informasi ngaji insyaallah minggu isuk teh minggu deui insyaallah. Emang kumaha cenah kiai kula dek mudik. Karak dek mudik isuk. Ya, jadi karak dek mudik insyaallah doakeun supaya selamat, lancar, ulah aya halangan naon, bisa balik di urang bisa babarengan. Kemudian informasi tentang ngaji minggu hareup, minggu isuk teh minggu deui. Informasi terakhir setelah selesai doa teu kudu aya nu sasalaman, simkuring sarombongan dia terus deka imah ente disadiakeun di dia antum disadiakeun di dia prasmanan di ibah kula aya 3 jalur di dia ge sarua ulah datang ka aya nu teu dalahar insyaallah dicukup insyaallah ulah datangkan teu dahar ieu mah bener-bener kitu ngana masak beneran ulah janaikeun berkat. Ya informasinya seperti eta dicukupkan sakieu jang kenang-kenangan tentang mengenal Allah tadi ulah datangkan teu kenal ka Gusti Allah rugi adu luar biasa usahakeun neangan guru anu kenal ka Allah nu bisa memperkenalkeun ka Allah.